salat oke kaharti ku urang nah ari salat subuh 2 rakaat padahal awak keker keneh kuat keneh nah ari salat lohor 4 rakaat asar 4 rakaat nah ari tempo kana maghrib 3 rakaat datang ka isya 4 rakaat deui naon hikmatna mun hubunganana jeung ilmu kedokteran tah jadi dia hebatna Islam kudu nyaho sadarea aya ceuk sakilas macam pikiran urang salat subuh teh pantesna 7 ya bener ya naon sabab atuh da awakna ge keur kumaha wah keur seger awakna oge awas Islam tuh masihan hiji rahasia nu perlu jadi kaidah dina ilmu kedokteran. Islam mere pelajaran ka para dokter, ka para pakar. Tong HS. Da HS mah teu ngarti. Padahal ieu pembahasan mahal. Da jarang dibahas dina kitab ieu mah. Kecuali ku para fakar-fakar. Ahli-ahli hikmah, kagara kapangi. Naon sabab ieu dina subuh make jeung 2 rakaat padahal dina seger-segerna urang, kuat-kuatna urang. Bisi hayang apa? Tanyakeun ka tukang anu gaduh mobil. Nu gaduh motor, nu gaduh mobil. Di mana mesin tadina tos istirahat. Tuh, bila mana dianggo, dibetak sekaligus. Halus teu? Halus teu? Bener apa salah? Digas sekaligus, bener apa salah? Dibeset sekaligus, bener atau salah? Salah. Kudu kumaha? Tuh panaskeun heula, majuna oge kedah. Beda jeung geus di jalan, geus panas. Teh matak keur ngahirupkeun saraf entong dibetak. Cukup 2 rakaat. Allah Ta'ala dedeh ka urang keur ngahirupkeun naon? Teu urang geus adus, geus wudu, tuluy urang teu salat. Pikiran urang dipusatkeun, mulai otak dijalankeun, ati dihirupkeun ku urang. Minangkana mah mun mobil mah kakarak di lamun motor mah kakarak di naon di teh? Tadi teh naon? Salah. Di naon di tengah teh? Di salah. Awas singkah hartos ke urang logika na singkah hartos tuluy we digawe geus kitu teh ya geus dileuleskeun saraf-sarafna leuleskeun tuluy digawe tuh mah hartina geus mulai maju mobil mah geus di jalan ya mulai panas pek macul tuh nepi ka dur lohor nu batak nepi ka lohor di dinya sabaraha rakaat sabab mesin eta mah geus stabil geus jalan ulah 2 rakaat ulah ya kudu sabaraha seimbang jeung tenaga anu geus seimbang jeung badan anu geus nah kahartos henteu tuluy nepi ka asar masih kene panas kene asar mah dan oke balik ke ka imah ieu mobil erek diistirahatkeun matak dikurangan sabaraha jadina 3 rakaat karena bade di istirahatkeun gitu kurangan kurang cukup dikurangan waktu sareupna mah ya eta teh sesuai jeung udara nu aya eta teh sesuai hikmat 3 rakaat hikmat 2 rakaat teh kabehanna oge tah engke di mana rek sare tingkatkeun deui kana opat teu kaharti Pak nama kita kaharti tanyakeun kana boga mobil di mana mobil erek diistirahatkeun maka didinya gerung-gerung keur naon mengisi baterai
bisi engke lama istirahat barang di starter tuh tasi awaknya fungsina gitu. Nah rek sare jadi opat sing ingat ya, rek sare mah naon ya bade naon bade istirahat mengisi baterai setrum supaya koreja teh itu kececes begitu laras ente kaharti ku urang hebat Islam